Tiba-tiba beli jemuran gara-gara jemuran bambunya ambruk. Nah jadi cari tanahnya barudak saha dak nu teu deuk marah coba heuh nya ieu nyeusehan salobana heuh tiba-tiba jemuran aing heuh meur geus bongborokoy daknya atuh potong pan atuh pan senep dak saha nu teu senep coba geus urang capek-capek nyeusehan atuh heuh pan ngalumbuk di nu belok pan santeuna dak najan kukumaha ge tetep bae belok aing geus tamaragag kanahan ditambah dak pannya baju aing mah ngucrak iya atuh laju mapan mun kahandap langsung belok bae ja pengering mesin cuci aing dak atuh mos sedar teu daek hirup deui jadi aing dak marah-marah nanya memutuskan untuk beli jemuran deuleuh ku dalarianya dak atuh pan ieu ngemangna ge ngeunaheun dak ai bari jeung ku duit mangan sugan aing mah eta jemuran dak hargana nya 500.000 kitu horeng mah atuh murah dak sakieu mah 150 ieu harga jemuran tapi ieu meunang nu kokoh amatnya aing teu nyangka dak jadina online masok biasana mah aya nu kecewa teh ieu mah kokoh najan berat ge ku baju bari jeung mungkuna mah ieu barang aing meuli jemuran dak atuh nya ngecrek bae hujan laju ieu ku aing jemuran biasa digogotong teh dak ieu ka teras imah.